Tah di dieu ari huruf teh nyaeta anu henteu aya ciri isim jeung teu aya ciri fiil. Tah eta dingarana huruf. Nah, contohnya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi ulumi fidurini amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, ayeuna urang teraskeun deui hanca nyaeta masalah kalam dijieun tina huruf. Kalam dijieun tina huruf. Tanya supaya orang nyahukeun kana kalam dijieun tina huruf, urang kudu nyaho ciri huruf benar. Urang kudu nganyahokeun ciri huruf. Mana tadi? Siwahu mal harfu kahal wa fi walam fi'lu mudhari'un yali lam kayasham. Wa madiyal af'ali bi tamyiz wasim binuni fi'il al-amri wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi wa asmunahu sawak wa hayahal. Tah ieu lapad anu pi penjelasanana nya dieu teh arek nganyaokeun masalah huruf. Namun ayeuna kudu nganyahokeun huruf supaya urang teh ulah nepikeun ka keder antara huruf fiil atau isim. Nah, nyanyahokeun kurang huruf geus nyaho tadi isim geus nyaho, fiil geus nyaho. Tah ayeuna masalah huruf urang nganyahokeun kurang masalah huruf teh. Naon maksudna tadi teh nganyahokeun huruf karena urang teh nyaeta supaya bisa nyen kalam tina huruf, karena dina Quran oge pan aya nya kalam tina huruf aya. Tadi teh kalam teh terbagi tilu, aya kalam dijieun tina fiil, aya kalam dijieun tina isim, aya kalam dijieun tina huruf. Ini jan dijieun tina huruf punya ciri-ciri hurufna. Tah di dieu ari huruf teh nyaeta anu henteu aya ciri isim jeung teu aya ciri fiil. Tah eta dingarana huruf. Nah, contohna seperti naon? Contohna seperti lam kayasam. Tah lam teh di dieu terus disebutkeun lam eta dingarana huruf amil jawazim. Kunaon sebut amil jawazim, huruf amil jawazim karena si lam teh nyaeta nempel karena si lam teh nempel karena fiil mudhari lam kayasam. Lam yasam gitu. Lam yasam maksudnya. Contohna lam yasam. Eta teh fiil mudhari kadatangan huruf amil jawazim. Tah ieu lam teka cirinya, teh ciri isim, teh ciri fiil di lam teh karena huruf posisi teh itu ya sam teh naon fiil mudhari kumaha eta eta mah mari semah. Nah ayeuna sapaya teh nya ke karepna ieu lam kaya sam teh nyaeta barisna teh kudu jajem kusabab kadang fiil mudhari kadang amil jawazim. Nah di jajem teh nya di antarana aya dua lain ari ciri jajem teh dua, hiji sukun, kedua ngabuang ke hareupeuna. Ayeuna mah eta nyieun sapentaranya itu yasam teh fiil mudhari kadatangan huruf amil jawazim. Tah ieu naon maksudna ieu dua tempelkeun kana yasam supaya urang teh nyaho bahwa lam yasam teh eta huruf kalam. Nah, karena nempel karena fiil mudhari lamun lam hungkul mah can jadi kalam. Ayeuna kumaha ieu lam teh disebutkeun lam eta huruf amil jawazim. Eta di dieu teu aya ciri isim, teu aya ciri fiil si lam teh. Terus ayeuna
wa madiyal af'ali bi tamiz wasim wa nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Tah ari fi'il madinya perhatikan, ari fi'il madi teh nyaeta teh jelas setiap nyaeta kadatangan daikeun kadatangan ta tanis ta fa'il nya atawa geus ketempelan ta tanis jeung ta fa'il eta dingaran anu kos kitu fi'il madi. Kumaha lamun ayeuna aya lapad kos fi'il madi tapi henteu daekeun kadatangan ta tanis jeung ta fa'il nya. Kumaha lamun kitu? Tah di mana lapad kos fi'il madi tapi teu daekeun kadatangan ta tanis jeung ta fa'il eta dingaran kustu isim fi'il madi. Hayhata contohnya seperti hayhata. Hayhata. Itu contoh seperti hayhata itu kasbil madi padahal tak isim fi'il madi kusabab teu daekeun narima tatanis jeung tafa'il. Wasim binuni filal amri in amrun fuhim dan amruhim wal amru ilam yakulinuni mahal fihi wa ismun nahusuh wa hayah. Di mana-mana ayat lapad kos fi'il amar panapil amar tadi jelas setiap narima nun atau iya mutakalimnya eta dingaranan fil amar. Ayeuna aya lapad kos fi'il amar ya. Aya lapad kos fi'il amar kumaha? Contoh seperti soh tunya soh hayah dah soh jeung hayah eta kos fi'il amar. Tapi na eta nya kos fi'il nah ieu teu daekeun kadatangan nun. Kedaikeun kadatangan iya mutakalim si soh teh kumaha eta apakah fil amar lain fil amar nya nah eta teh ngaranna isim fi'il amar itu. Nah, jadi di mana-mana aya lapad kos fi'il amarnya tapi manena henteu daekeun narima kadatangan iya mutakalim jeung teu daekeun kadatangan nun. Nah eta dingaran nun kos itu isim fi'il amar. Sakit baik di sini terus akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.